Nepangkeun wasta, abdi Resyen Raulia ti kelas 17, abdi kepancenan tugas kangge ngawawancara tokoh nu aya di sabundaran imah. Mangga sakseni paguneman wawancara dina video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, ieu jeung Bapak saha? Pak Budi Lasmana. Bapak abdi nyuhunkeun izin bade ngawawancara ngeunaan Idul Fitri. Naon makna sebenarna Idul Fitri teh? Idul Fitri teh eta kembali ke fitrah, kembali bersih, suci. Nah gitu. Wah pisannya makna Idul Fitri teh. Leres iraha sih dirayakannya Idul Fitri teh? Idul Fitri teh dirayakan setiap 1 Syawal. Idul Fitri eta waktosna ngararep jeung jaga diri. Oke. Hatur nuhun pisan pikeun penjelasanna Pak Ustad. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana atos ngadengekeun wawancara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.